ketika para ulama caricing dina makom keulamaan anak ngawuruk di majelis, di pesantren, terus eta sadayana berjibaku dengan Gusti Allah. Sadayana pasti dina ati para ulama hayang ditaekeun darajatna. Aya luhur ulama, aya saha disebut wali-walina Allah. Nu kumaha? Nu mata ati nangis bening, bersih, ungkul ke Allah. Oh, jadi ada ulama mah can dijamin. Ulama atina bening. Can dijamin. Tak sok aya ning ulama teh ajengan teh nu hasudlin, hasud itu. Di dieu ajengan biasa di aya we nu anyar gitu. He gue ngewa, tah mulai tah. Hasud teh. Lamun dina ati aya hasud, naon hasud teh? Genah ati lamun si eta menang balai. Tegenah ati lamun si eta menang nikmat, teh hasud. Ieu mah teu ti saha pasti euntreub maksud begitu. Teu ti ajengan, teu ti santri, teu ti tukang dagang, teu tukang pasar, ieu mah kabeh euntreub dia mah gitu, hasud mah gitu. Tah lamun dina diri ajengan aya keneh rasa kitu jauh keneh ku Allah diangkat jadi pangkat walina. Da wali mah syaratna atina kudu geus kosong, geus bersih tina urusan naon. Dina hate urang teh ulah sagala aya. Dina hate urang aya naon ayeuna? Heuh aya teh boga duit urang lin, mikir na hate teh gitu, aya naon deui? Hutang na hate teh lin naon deui? Pangabutuh ka bres ka dieu. Sehingga teu puguh judul ujug galau urang lin. Jujug grungsing. Teteh naon sababna? Di dieu loba ting eusi. Tah, para ulama mah itu dibersihan setik terus nyesa we dina ati teh hiji Allah dina ati teh tah mun dina ati geus kitu baru ku Allah akan ditaekeun darajat tina keulamaan kana pangkat kawali. Jadi wali-walina Allah, para kekasih Allah eta mah doa nanti sakali Allahumma teh langsung diijabah eta mah gitu. Lah hatena geus bening atuh geus tulurat leret kana itu kana ieu. Ku Allah dikersakeun mata ati nanti cenah mencerong ke alam anu bakal datang, ke alam kalanggengan. Geus ditemokeun ku Allah kumaha nikmatna di alam kubur, kumaha nikmatna di surga geus ditemukeun ka ditu. Jadi ke mata ati teh ka ditu hayang geura ka ditu we. Kiri kanan urusan dunia, alah nipu ya tukang tipu unggul dunia mah gitu. Tak gitu para wali teh. Ketika geus naik kana darajat kawalian, pangkat wali teh seueur. Siga di urang, urang aya daftar abri, jadi diterima naon pangkatna? Apa nu baru balin? Aya ning prajurit satunya terus prajurit aya naon di? Kopral 2, 1 terus kopral terus seresan sareng kepala terus mayor terus dibikeun ka terakhir naon jenderal 4 panghanapna pangkat TNI prajurit meureun palang sabaraha dia teh palang 2 palang hiji tah teh hatena geus bening dina atina teh mung saha Allah. Ieu pangkat wali pangharap. Tah sultan aulia mah sanes wae bintang 4 tapi pemimpina para bintang-bintang. Pangluhur-luhurna darajat wali teh namina kutub. Naon namina teh? Kutub. Gitu. Dina ilmu kawalian kutub mah mung 7 setiap zaman teh gitu. 7 kutub 7. Tibut salam dunia itu gitu lain orang Indonesia salam dunia gitu nu pupus saurang langsung ku Allah diberi gantina gitu eta mah Allah nu ngaistrenan anu ngalanting langsung Allah eta mah gitu tah sultan aulia mah pamimpinna sadaya wali kutub sareng pamimpin sadaya wali nu ku Allah diparinang gelar kawalian sadayana. Jadi sadayana bernaung di bawah benderana sultan
aulia. Itu diantawisna kenapa nu dibuka manakib sultan aulia gitu pada ieu teh nu pang tinggi-tinggina nu nyepeng darajat kawalian gitu. Itu alasan teh. Kaduana karena sultan aulia mah atuh da pangkat pangluhurna sehingga lamun teh mah sadaya karomah para wali sadayana timulai pangkat anu paling rendah dugikeun ka anu pang tinggina selain martabat sultan aulia dikumpulkeun karomah nanti dikumpulkeun sadayana dihijikeun gitu tuluy diabenkeun jeung karomah sultan aulia keukeuh seueur keneh aheng keneh karomahna sultan aulia gitu persis sigah nabi urang Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina sisi ke pangkat rasulan sadayana pangkat nabi sadayana pangkat rasul tuluy dikumpulkeun bakan jeung mukminin mukminat sadayana dihitung dikumpulkeun sadayana diabenkeun jeung keagungan nabi urang keukeuh di bawah keagungan nabi urang sadaya sayyidina wa maulana Muhammad Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi.